geus penting kemana gitu cah aduh si acan penting kieu ka mana gitu aduh tapi iya nya untung nya zaman ayeuna mah budak-budak teh kitunya batur mah ngalakukeun segala hal demi supaya bisa terkenal ngalakukeun segala cara padahal mah lamun yang terkenal mah kudu kreatif kos amang-amang nu kamari tuh nu ieu non kerah gogolekan kitu make iya sorangan eta nu kitu ngaranna kreatif tapi konanya zaman ayeuna mah lolobana kitu lamun teu kana keseksian karena ieu nya berbahaya tuh goblogan ieu mah geus rieutna zaman teh geus riet pisan aduh Aisyah kamana kitunya jam sakieu can balik-balik wae duh nya juga leungit geuningan doh keur maujak begang itu mungkin begang deui atuh diciuman wae ku reungit aduh sia teh kamanya duh sugan kitu ieu nya keur ngapelan binining siga nama aduh eta sia nya selerana teh kana janda we ieu mah mangade atuh nya anggeus saloba-loba reungit sieun urang geura asup ka imah we lah.